ti aing. Menang sia pusaka kujang dipaling ku aing. Aduh, bro. Aya nama jig tepungan Ki Bayu anu ngancik di Pancuran 7. Bra ku hidup ayeuna teang. Semangat Ki. Sim kuring bade ngalaksanakeun naon anu janten amanat Aki kasim kuring. Kusim kuring bade dipaluruh eta Pancuran 7 teh. Bra ku Aki didoakeun jang. Abdi nyuhunkeun widina Aki. Mangga. Astagfirullahaladzim. Ayam poho dek dicaritakan kasih Jamal teh. Aduh. Poho kita sarang aki-aki. Jamal, tungguan Aki. Aduh. Masih jauh gitu Pancuran 7 teh. Aduh. Jamal, Jamal. bangun. Aki guru eta. Di mana ya? Aya naon ya? Geuning. Aya ki guru. Jang, hayo. Aya pi caritaeun ti Aki keur hidup. Betul keur Aki jang. Ayo Ki, mangga. Tah. Aya saung, jang. Di dieu jang. Mangga Aki. Merenaheun ya tempat aya. Ya pi caritaeun ya Aki ya. Jang, di dieu jang. Aya naon Ki? Asa rewas kieu ieu teh. Lain jang. Aki teh poho aya pi caritaeun keur si lain teh. Sama meh. Maluruh Pancuran 7 aya hiji rahasia anu perlu ku hidup dipikeun nyaho ti Aki. Rahasia naon Ki eta teh Ki? Pokona dengikeun jang kieu ya caritana mah anu sabenerna mah berat sama jang 20 tahun nu katukang katitipan ku pun guru hiji budak anu ngaranna Aji Saka. Tah budak teh lain sasaha deui si lain pisan Aji Saka. jang. Kan ngaran kaula mah si Jamal lain.
Lain Jang. Anu sabenerna mah ngaran hidup teh Aji Saka. Jamal mah eta masa ukur disamarkeun ku Aki. Lantaran diri hidup teh loba anu rek ngabinasakeun si lain. Ke nah bisa kitu Ki. Kieu caritana mah Jang. Gimana Sukma anjeun kuring hayang panggih. Purasun, Rampes Ki Guru. tuturkeun kula. Sukma Kaula Guru. anjeun apal naon kasalahan nu dipilaku ku anjeun? Mohon Ki Guru. Abdi neda sihapunten tina hal anu parantos dilakukeun ku Sim Kuring. Abdi nampi naon rupi sagala hukuman tipun Guru. Manusia teu luput tina sagala kasalahan. Setiap kasalahan jadikeun pelajaran keur anjeun. Kula anu jadi guru boga kewajiban melingan kanu jadi murid. Kula rek mere pelajaran ka anjeun ku jalaran anjeun geus ngaroga hala nepi ka tiwasna salaki nyilaras anu jadi anak sobat kula di dunia persilatan. Nu kiwari nilaras dina kaayaan keur kakandungan. Tur bari di mana tempat ngancrekna. Teu apal lalatanana kuring oge. Ampura Guru. Kaula waekeun gara-gara nyimpen rasa timburu ka Nyilaras. Kuring nepikeun ngaragakeun nyawa nu jadi salakina Nyilaras. Geus nu enggeus mah enggeus kulantaran anjeun geus ngaku kana kasalahan. Isukan mah jagoan di tempat ieu. Wah, ayeuna kuring teh rek nepungan ti guru. Ya naon ya? Sampurasun Guru. Rampes Sukma. Syukur Sukma anjeun geus bisa datang ke tempat ieu. Geus sok nangtung Sukma maneh.
Anjeun datang ka dieu berarti anjeun geus sadar kana kasalahan anu geus dipilambah ku anjeun di masa ka tukang-tukang. Mudah-mudahan ieu sing jadi ubar raheutna hate anu gudawang. Larasusan ti guru eta pisan anu janten pengutan simkuring. Ngarasa dosa anu kalintang ageng. Kieu geura sukma. Kula rek nyaritakeun naon anu geus kalakon ku diri kula. Sangkan anjeun ngarti. Sumuhun ti guru diestukeun pisan ku simkuring. Ayeuna pisan kuring erek nitipkeun hiji budak ka anjeun. Wayahna ieu budak urus jeung didik ku anjeun. Sumangga. Ieu budak teh bakal jadi pangwaris hiji pusaka ti luluhur urang. Putra saha eta murang kali teh ti guru? Ayeuna mah anjeun teu kudu nyaho, engke oge bakal apal sorangan. Mangga. Perlu dikanyahokeun yen ieu budak teh bakal ditandasa ku jalma-jalma anu jarahat. Kuring teu mikeun yen ieu budak rek ditandasa lantaran budak ieu teh boga dosa nanaon. Nya kapaksa kula ngarengsikeun jeung nyalametkeun eta budak. Nah, saha eta anu boga laku petak kitu teh guru? Kukuring dek diwara eta manusia teh guru. Harita oge ku kula kungsi diwara. Malah hampir paragat nyawana. Ngan manehna kabur ninggalkeun kula jeung budak. Orang mana eta jalma teh ki guru? Duka teuing ngan manehna teh anakna Kiraksa anu ngancik di Babakan Kertajaya. Oh, ciri-cirina eta teh jalma teh ki guru. Ciri anu mandiri manehna teh kanona pecak sabelah. Sok ditutupan ku lawon hideung. Ngan ati-ati bisi anjeun papanggih jeung manehna lantaran sahanteuna manehna teh anakna Ki Raksa anu kahot di dunia persilatan. Kumaha anjeun teh rek narima ku kula dititipkan budak teh? Mohon pe guru. Abi nampi naon bakal jadi titipan tipun guru. Punten guru, tadi guru pamit telepat eta murang kari teh bakal jadi perwaris pusaka naon guru? Pusaka nu mangrupa kujang warisan ti luluhur urang Pasundan. Sukma ke tungguan sakedeung. Dia Sukma budak teh. Oh iya Ki. Aduh. Sok geura urus didik sing benernya Sukma. Semohon guru. Abi pamit ki guru. Bra. Surah itu jah. Ayo jah. Pakai badok jauh.
nyatana teh naon rupa nu kaalaman ku aki jeung hideep. Kutan gitu. Berarti Aki terang atuh sepuh abdi teh saha? Eta mah hideep bisa nanyakeun engke lamun geus papanggih ke jeung guru aki. Semuhun. Mangga insyaallah ku abdi bade diestukeun ki guru. Tah gitu Jamal. Hideep teh tong make deui ngaran Jamal ayeuna mah. Pake ngaran Aji Saka sakumaha nu geus disebutkeun ku guru aki. Ya. Pake ku hideep. Ieu teh ciri jati diri hideep nu dipake ti leuleutik. Tah teruskeun lalampahan hideep teh. Mun mangga Aki guru. Sim kuring nyungkeun video anak mugia dilancarkeun segala rupiah.